lain dekat Allah kajian ngomong Allah ngelain nanti cenah ieu mah ngan saukur sistem dah lah bela diri lain dekat Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasantren salap ge ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh ngomong bae mah lain berarti salah yayasan tekad hate na duniawi kumaha cenah mun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus kan aya teu cenah eueuh teu aya bae ji dua mah bukan kitu bae teh jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa kaluaran di Al Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorof duh urang leutik kene hebat coba yayasan kuari yayasan kuari mah tanya ke urang ge ajak ngomong I love you say berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungna kos gitu jurusan wali Allah pasantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ya jare di tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan mamarengkol sing tarungsep saki ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng tibetik wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali Bismillahirrahmanirrahim wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun bagi parah we الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Wallahu a'lamu bimuradi wa aurasna lan ngawariskeun isun agung al qauma ing qaum alladzina jasawung ake kanu kang anaya ladzina kabayustad'afuna iku dan hinakeun ya ladzina kababil isti'badi kalawan den dadekakeun kaula wa hum lan utaya alladzina banu israila iku banu israil masyariqal ardi wa magharibaha ing pirang-pirang wetan bumi lan pirang-pirang kulone ardu allati barakna fiha kang barakakeun isun agung fiha ing dalam ardu bil ma'i wasyajari kalawan banyu lan tangkal kayu sifatun lil ardi aiku dadi sifat kadue ardu wa hiya syam lan utawi ardu taiku negeri syam wa tammat kalimatul lan wisampurna apa kalimat pangeran sira Muhammad al husna kang becik
wa yalan utaya kalimah qauluhu iku dawan rabb ngadauh ing ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard ilaih wallahu lam bimuradi lan ngarepaken isun agung ing yantah maparina nugraha isun agung ing atas wong akeh kang den dadekaken lemah dadekaken kaula ya alladzina fil ardi dalam bumi ilah nutugaken sira ing akhire ayat ala bani Israil ing atas bani Israil bima sabaru kalawan barang kang usalala barya bani Israil kabi ala azadwihim ing atas pilara musuhne bani Israil wa dammarna lan wis ngarusak isu agung ahlakna tegese ngarusak isu agung makana ing barang kang ana kalakuan yasnau Firaun iku gawe-gawe sapa Firaun wa qaumuhu lan kaum Firaun minal imarati saking ngaremeakeun negara makan yarisun lan barang kang ana ya lu Firaun yarisun iku ngabangun ya alu Firaun kababi kasrai wa dhamya kalawan den kasakan railan den domahkeun ra'an fauna tegese ngabangun ya alu Firaun kababi minal bunyan saking adegan ngiring pirang-pirang adegan وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والله alam bimuradi wajawazna lan nyebrangkeun isun agung ngaliwatkeun isun agung abarna tegese nyebrangkeun isun agung di Bani Israil kalawan Bani Israil al-bahra ing laut fa'atau maka tararka ya Bani Israil kabeh pamaru maka ngaliwat ya Bani Israil kabeh ala qaumi ing atase kaum yaqufuna kang pada netepi ya kaum kabeh bidomil kafi wa kasriha kalawan den domakeun kafe lan den kasrakeun kaf ala asnamin ing atase pirang-pirang patung lahum kang tetep kadue kaum ukimun la tegese netepi ya kaum gabe ala ibadati ing atase ngibadahan ing asnam qalu kamu ucap ya Bani Israil kabeh ucap lapad ya Musa ij'alana anda daakeun sira Musa lana kadayun sun sadaya ilahan ing pangeran onaman tegese patung nak budu kang pada ngaibadahan kang bakal ngabi ibadahan insun sadaya ing sonam kabalahum kaya barang kang tetep lahum kedue kaum alihatun kaya barang kang tetep lahum kedue kaum apa pirang-pirang pangeran kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa innakum qaumun tajhalun insatuhun sira kabeh iku kaum kang bodoh kabeh hei suqabaltum sekira-kira ada pada sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah alaikum ingat sira kabeh bima kultumu kalawan barang kang ucap sira kabeh ku ing ma inna haula'i mutabarum ma hum fihi
wa batilum ma kanu ya'malun. Allahu a'lamu bimuradillah. Ulai satuna ikilah samudayana kaum mutabaruniku dan rusakalikun degazaiku kang rusak. Mutabaruniku kang rusakalikun degazai kang rusak emma barang mutawiya kaum kututupin dalam mak wa batilun lan iku kang batal wa batilun makanulan iku kang batal barang kang ana ya kaum kabeh ya maluna iku migawe kaum kabeh yang nyawa coba di hujanan gugus ya Allah dek kamaran nanya boro-boro nu di luar nu di jero ge sabenerna mah bala locor. Ayo ya, nu di jero ge bocor. Ngajen perang pae ieu mah kakara kebanjiran. Itu tenang we. Aduh. Wallahu ghayrallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Allah lam bimaradikal ujab qala ujab ya kanjeng Nabi Musa qala ghairallah. Kalau ngucap kanjeng Nabi Musa ghairallah ada taing salian Allah wikum ya pringsun ing sira kabeh ilahat ing pangeran mabudan gangdan sembah wa sulan utawa saleh abgikum iku abgilakum lapad abilakum kunyupihaken ingsun lakum gadua sira kabeh wa huwa lauta Allah faddalakum iku kang maparinan kurnia ya Allah kum ing sira kabeh alal alamin ing atas alam kabeh di zamanikum dalam zaman sira kabeh bima zakarahu bi qawli kalawan barang kang nutur ya Musa huing ma bi qawli dalam dawuhan kangjeng Nabi Musa tawa ing dalam dawuhan Gusti Allah. Hujan hidung kene bangunan kebel ya mau hujan bakal kiai cenah atuh doaan bae pan ku Yai sok di doaan aja sok keureut kamari sia istisqa coba kan nu di dapur mawa eta naon gara lap anduk tah supaya ulah ngocor caina santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya nu di dapur sahabae mawa anduk nu gede supaya caina ulah ambalaya tanyawan gua lima orang majelis orang bala locor kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis biayana kurang lebih 12 miliar siapa ini maksudnya ngabantuan can naon can Gus wah serius ya mah serius lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid
ngabangun masjid ngimpi heula gampang jeung almarhum seserian jadi ampang kuari geus beak 10 miliar leuwih 11 masih digarapkeun hampang cek nu di majelis heueuh atuh aja teu bantuan teu naon pasti hampang tapi aya unggal Jumat ukule diberitakeun kadang menang 9 juta kadang 10 kadang 11 kadang 15 kadang-kadang aya 19 juta eta unggal minggu na. Jadi alhamdulillah ngawujud. Nah ieu ge diperkirakeun 12 miliar gambarna ke saya cenah ieu moal ngaji salila ngabangun mal kula mah ngabangun teh menta moal ngahayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor ngobe kula geus lila teuing jadi dibangun insyaallah rencana menta moal ieu beneran ngahayu-hayu moal cenah moal ngaji salila ngabangun Allah ingin jumal waka ngaji cenah ke geus anggeus sekarang supaya ulah ieu doang ambalaya jadi lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae saurang 1 miliar anggeus cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji ngomong geus ngomong gitu mah cakna nu ngarasa sugih pasti moal ngaji dina ngajina jauh di ditu di mobil bae mah ngajina moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa paling tinggal kerupukna doang aduh masya Allah karim hujan umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam yakni kaum Bani Israil anu dihina-hina ku Firaun anu dijadikan budak ku Raja Firaun gawe di arah tanagana teu dibayar anak lalakina dibunuh letikan anak awewena diantek perdagangan jeung pertanian anak hasilna kudu lapor ka Raja Firaun lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyana nugering teu diurusan nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Musa ditanyalametkeun kaum Bani Israil sebab Bani Israil mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti
geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israil digawekeun sadaekna diarah tanagan dibayar mah henteu kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki awewe diantep dagangna kudu lapor cokot upeti kitu keneh pertanian-pertanianna cokot upeti sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israil. Kangjeng Nabi Musa diturunkeun ku Gusti Allah titah nyalametkeun kaum Bani Israil titah dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteng. Ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa deuk nyalametkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israil ka negara Israel. Ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel keluar ti negeri Mesir dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Mantap Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa ieu ne kaum Bani Israil sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa sarabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israil harapan anu luar biasa ti pangeran urang ieu Allah moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun ieu Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh maka fayanzura kaifa ta'malun proses heula. Selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil di Mesir setelah kanyut, setelah hengkang, setelah hancur Firaun ieu horenganan melalui proses heula di dalam prosesna fayanzura kaifa ta'malun Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israil. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatim mufassalat disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakumaha perjanjian anak bakal iman ternyata beuki kancolah turun deui siksa teu kuat yana disiksa datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah leungit deui siksa tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan ternyata lain iman beuki kancolah turun deui siksa 5 kali kitu bae terakhir tetep bae buah kawarahna deui
numentak diabadikeun dina Al-Qur'an ayat tinggal ayat orenganan kaumna ada digunga di gunung-guna fastakbaru wa kanu qauman mujrimin sadarombong adiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doakan jeung Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qaumam mujrimin kaum manusia sangat biadab sangat berdosa teu percaya pangeran teh Allah terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh udag Raja Firaun maksudna Bani Israil teh dek dibeakeun kabeh udag ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu can pernah ka Yordan can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait bari meuli lauk melem lauk di dinya teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di Kulon aya urang zarah teh ya. Laut Labuan anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombakna gede sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar kaditu diputuskeun cinta kaditu dagang rugi bae kaditu lalaki teu laku-laku lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis jadi babarieun jasa ana tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atau acaknya mun cara ngomong urang mah geus teh kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun we peuting-peuting teh beres berangkat urang ke kapal peuting naik kapal ke Mesir Masya Allah kemudian dirinya di Aqaba anu katingali 3 negara Mesir kitu Yordan Israel Palestina rentul kota katingali nementek terindah sadunia lampu Mesir lampu Yordania lampu itu Israel atau di Palestina ketinggal deket Masya Allah. Nah
lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah laut merah terus gobelah ditu ngaranna kulzum ieu nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun di Mesir ditah melah laut melalui tongkatna pepehkeun Musa tenggelkeun Musa eta tungked kana laut tungked pepehkeun bak nyingkap cai lain lalagan handap bisa pakai jalan nu mantak bisa pakai jalan teh teas rata luar biasa berangkat kabeh nyebrang di laut Kulzum Masya Allah Karim kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh henteu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah tapi selalu make sabab mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawa tungked coba laut jauh ku hari mah kahujan jamal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak ku tungkad eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungked taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa nyebrang diudag ku Raja Firaun ingat cak Raja Firaun jaya mah laut kok aya jalan ka Jajaden teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun japani Firaun teh pinter atuh pangeran jaing teu nyieun jalan kok aya jalan balik deui dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jaluk sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak 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 har geus dihar kuda kuari geus nyahoan har belok siap siap artinya har belok cak geran eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang di kieu-kieu hei kuda mengkol teu ngarieun lain bahasanya tapi har jauh nah begitu dek mengkol kuda deg malaikat Jibril alaihissalam eta deui hebatnya sa malaikat Jibril buntutna ngacung aduh aya bae ngacung bobogaana di kitu-kitu sia anu di luar teh nyaho jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan kuduna makan nurut ka nu numpakan diherkeun teh biluk ieu mah teu kuda teh nyongsrong neuleuh bobogaan kuda nu hareup lantaran cak jana meureun lain deui bae ku model jadi kuda Firaun ngudag lain ngudagna naon ngudag eta nu mantak jawarahan teman-teman teh mea ka Karawang ngudag eta hektaran beak ka Subang beak ka Cianjur beak eta sawah hektaran ojol jeung sawah mencong orang aya sejarahna waktu terus Firaun gregeteun goblok sia kuda tolol sia kuda ku aing dihar-har enahan ka dieu bae maju caknya itu saha di dihareup tolol jasa terus bae kuda kikian
atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nutup datang ke tengah laut berat laut nutup deh beak wabeh Raja Fir'aun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta bualat-bualat tentara kaum-kaum nu milu beak wabeh leg-leg kucai selesai Raja Fir'aun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuarigeus aya di daratan Yordania belahan utara Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun deuk kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian nu kamari asarabukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ard engke bakal dirusak dihancurkeun musuh aranjeunna Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun kakawasanana nu tadina Firaun beserta kaum Kipti kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil sebab Firaunna Hamana tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah pohara amat. Mentak Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon nu geus terkenal bonen ditagih rebo ditagih di ke Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonen terkenal di Cibadak aya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapopoe urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikan bakal jadi wali make proses. Nu ujug-ujug jadi kiai, nu ujug-ujug jadi wali, nu ujug-ujug sugih tetep make proses. Payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus ngan urang mah nu nerangkeun kahiji nomor kadua mata hate urang na poek nomor katiluna urangna kagoda pilkada pilgub pilpres kagoda kuno kitu sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah. Kita mukalamah jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang?
Musa ka dieu lain kitu teh urang Kendal Musa ka dieu ge orang Kendal orang Putat itu orang Cilongok kan tetep Cilongok hebat Musa ka dieu Cilongok tapi lamun orang Kendal mah Musa ka dieu ge tilu nu ngaran Gelam Kendal Ketos eta sarua Ketos jeung Putat eta ku sekali itu ngomong namun Gelam make jiji naon tak naon make jiji baju eta Gelam eta ji jantu eta kos gituan eta di Gelam mah jantu mal bisa sia lamun can orang ka Gelam mah je mangko mah gitu eta kos kitu ge eta lengkong ngaranna lengkong eta ji jantu asal kos kitu bae di mana bae Gelam henteu ja Ketos ji atuh kula nyawa sebenarnya tetangga hendak nyana asup ka Cilongok mah hari Sinin sebab di Cilongok mah beuh hebat aya nu pangjorena pondok itu pangjorenya satamang geus teh Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadits pan Allah mah mukhalafah lil hawadits ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah opat kudu diyakinkeun hiji la ilaha illallah pangeran kecuali Allah berarti Allah aya dua la ilaha illallah Allah teh hiji sanggeus aya yakinkeun Allah hiji dua tilu la ilaha illallah nomor katilu la ilaha illallah yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan nomor kaopat yakinkeun la ilaha illallah salian Allah menang Allah gitu wae la ilaha illallah teh sambarang wow ieu mun rekat teh nyomakna illallah cauna koneng gede illallah cauna rada letik la ilaha illallah tolong tamat tarekat bloon tamat kos Haji Pendi Ki Pudoli ngariung dah kos gitu teh sebareres nah ya tak la ilaha illallah jadi mantep kan orang nah Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah mukhalafah lil hawadits carana kumaha ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun nu mantak teh Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makana aku cicing di dieu inni anastu nara kaulan leuleuseun pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa seuneu kumata ieu kadeleuna seuneu ku di dieu kadeleuna cahaya ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah eta panggero Gusti Allah langsung cicing pamajikanana nyanggakeun mangga kakak ai digerokeun mah ku Gusti Allah kula deuk di dieu geus nungguan wajan teh kumaha ge kula nu Allah bumi nu Allah panita Allah rela kula mah asana tiis ka jero hate teh buka pamajikan kos kitu geunaheun biasa ya Allah coba pamajikan dewek pamajikan sia tengah peuting ya coba yuk Masya Allah pamajikan Kangjeng Nabi mah pamajikan Rasul mah kitu Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah gede beuteung nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan ulah kahujanan beres cek Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu tinggalkeun pamajikan anjeun tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria bener titah ku Gusti mohon
lamun ieu tita ku Gusti bumi nu Gusti kaka nu Gusti kula nu Gusti tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah naon kitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya laksanakeun parentah Gusti kula ge di dieu ngalaksanakeun parentah Gusti nyagakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam pamajikanna sejajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukuna teu Allah deh urang lamun ga pamajikan kitu asana geus moal kuru awak moal ieu ngalang layung sugih ku sugih na ngalang layung biasa mikiran pamajikan kakak jaga mana ngariung kalah depan ieu pagawean kakak siapa suku di pagawean kakak ieu beuteung nang saha ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun meles tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mamana kalah gula mah teu ridho jasa taedapan eungap urang nek ngariung bae teu meunang eungap jasa tetakan teu ngeunah coba lamun kieu mah nek ka mana kak eta tetangga nu kamotan tahlil heuh kak ka ditu ade ge jadi seorang lah tu seorang jaya Allah mantep ngeunaheun azana kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona nek kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu panu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukulan ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupai kaditu ulah nu
eta mangan hese dicaritakeunana sebab teu rahasia nu paling jero. Jadi gerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beres cenah tak ini anastu nar. Kaula neuleusana di luhur gunung berangkat. Orang dek muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun da aya jelema. Aya jelema dijadikeun kiai, digupai ku Gusti Allah. Ceng, mondok. Mondok. Eta nang saha? Nang Allah. Gagah, sugih, aya teh digupai ku Gusti Allah teu betah. Ieu mah nya susah jasa. Haji bapana ge sia betah terus atuh itu betah sabodo sia. Geus kos itu ngomongna kos dipiceun. Tapi nyana betah bae, masyaallah, jeung ngaji. Eta teh nang saha? Nang ngagupai Gusti Allah. Ceng, pondok sia. Melalui proses bayar juro kai patamalun. Didelekeun kumaha pagawean sia ayo. Terus tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bisa nyana mil juru biasa sorok, alfiah, jual maklum nantek. Wah be patul muin dana zadak. Balik ceng, balik. Kawin ceng, kawin. Nang Gusti Allah teh teh. Henteu ka harti bae ku urang. Ceng bagan ngaji budak ceng. Bagan. Ceng pilkada ceng ilu ceng. Hancur sia ceng. Nah eta nafsu. Terus urang diaping, aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet. Terus makin ka ditung ibadah. Hudang beuting ceng nang Allah. Hudang. Tahajud ceng. Sarua jeung kitu. Ilmu geus aya di sia, nganyaho geus aya di sia. Tinggal sia perang jeung nafsuna doang. Tahajud tengah penting. Allahu Akbar. Terus beki bersinar. Selama 40 peuting urang tahajud bae. Selama 40 peuting urang tahajud bae. Eta engke sinar kolbu naek ka beungeut. Cahayaan beungeut. Mantap kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas. Kadeule sinarna. Weuy. Nyana hideung. Cicing dinu poek mal kadeule ge. Tapi sinaran. Beda sinaran. Masya Allah. Nah. Ila Kangjeng Nabi Musa. Panjang orang menyaritakeun kos gitu. Seluruh Rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaranna. Termasuk Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi urang, wali-wali Allah. Kunaon sih datang-datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah. Ka anu sorangan sia. Oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyahoeun. Udang sia? Udang. Eta teh setelah proses mungkin 10 tahun, 5, 7, 10. Angkat. Wudu, mandi, wudu. Lanjut. Oh, dik dibere anu teh. Eta rahasia Allah. Nah, ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah. Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah nu mantak ca Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna. Kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun
nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Banu Israil orang-orang Bani Israil cek Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun musakakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu keneh tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku keberkahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah tina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait reukut ka belah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menang kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun nya nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun huhaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nya gaul jeung batur lain teu bisaeun nya ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya
tapi nyana mengasingkan diri kermun kasiro ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah. Tunggu ceng sakedeung deui sia. Ayo ana inggal mun kasiro numadak dihina keur di pondok nama kos lain jelema pajari riwa lamun balik mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya kata nah gitu atuh geus eueuh deuleu luar biasa jore artinya jore sikapna make samping make baju make celana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode nu ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we nya dina kurang lembur kalem mun kasiro hatena tapi begitu balik ka imah Masya Allah boy budak aya nu adzan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadengatan bos itu weh Junaid atuh Allahu Akbar Allahu Akbar cak awewe teh weh aing ge daek dikawin ku nyana dah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol mantap jasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita qorina net can datang yuk kudu kumaha siapa itu ya pantang mundur saja Juni ada hebat jasa ya kaning bau cewek-cewek lomba jasa kan dedi ngaran ge pemuda tuh nyana mohon maaf karena qori terlambat mungkin macet jadi saya untuk mengganjal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain deui si Junaid di kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa. Awewe ribut. Ngomong aing teh mah, ngomong aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan. Barang balik wahara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Aduh, teu datang mau balik. Ned, mau balik teu datang. Ajo. Manya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap bae. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Junaid. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca. Sia kumaha atuh siap. Beuh, teu sepira mamaca. Ayo bae. Segala rupa gaena siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumangke bae. Aing mah leumus tamena we mustame teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamena palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mamaca tah mah. Bisaan ya. Tah ieu Junaid bu nu tatarina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi, Pak. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu yubariku alaih.
SMP lain SMA lain soreng sanawiyah. Wah. Aduh, sial tuh si Junaid. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mondok ceng. Mondok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang goski itu di pondok mah mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jante Gus Dur mah maling lauk banyak guru beak lauk aku nyanyi. Masya Allah barang ujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk barang di deule santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu. Ini saya udah bawa duluan ceknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi ceknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae. Cek guru nanya nyonyo aya tamu nyawa. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua. Iya nggak apa-apa bagi dua. Buat anak-anak aja ceknya. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos kitu gitulah budak-budak santri na ngagupai Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen beun naon kudu serba duit bae santri mantaya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mahnya anu mandian set hei ceng jalain gitu mandian keluaran anyar boleh saya emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur loh jinawi Allah karim oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iane perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salala bartahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati Masya Allah anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana tidak digawe sadaek-daek beri tanpa digaji oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salala bartahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa yaj'aluhum a'immatan wa
yaj'alahumul warisin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu makan ngan sakadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa, didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendeunkeun handalam tuh ka pundakna. Heh teudeun. Masya Allah ditendeun ka dinya ku salah seorang pemuda. Blak Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasupkeun kana karung, mata tukang karung teu beres eta tah. Tendeunkeun ka dinya. Dat. Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udang. Tetep bae Kangjeng Nabi maca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun. Ih. Terus anu ngabejaan ka situ Fatimah ulah cicingin. Emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa udang. Kunaon emang? Tuh, dele, kodinya bener baik. Cat, dialaan ku Siti Fatimah dicabut karang. Rabbi firli warhamni wafat. Coba, Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Seserian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha. Kakarak dek magahan ngaji, nu daratang mah ulah waka marah. Kakarak urang dakwah, kucak-kecek haju jalma baralik ulah waka dakwah. Deuleu ta Kangjeng Nabi. Urang macan pernah diciduhan, kakarak diomongkeun deang. Diomong-omongkeun lah, diomongkeun ieu teh kena kulit. Kena hate doang. Can sabaraha Kangjeng Nabi coba. Masyaallah. Geus beres di dieu balik diciduhan deui. Muhammad. Masyaallah. Ketika Kangjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh. Kangjeng Nabi naik himar, kocek-kocek maksudna dek dakwah ka Imam Abu Sufyan. Begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan, kumaha emang Kangjeng Nabi? Dihormat lain. Turun Muhammad, cangcang ka himar. Cangcang. Aju kumaha? Cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad. Coba eta kan bahasa lain lalaga. Kangjeng Nabi biasa bae. Sekedar ngajak ke Allah. Urang can sakumaha urang mah tuh. Kakarek ngariung tadi bere berkat bagi ku ceuri. Ya. Pas kitu mah can jadi kiai. Tuh, lamun diondang, dianterkeun teu hujan gede, berkat eueuh, nu ngongkosan eueuh, kakarak eta kiai mukos kitu. Ieu mah masukana di agung-agung. Ya, pedaletik doang meureun kitu pod. Ya, tamat kalimatu rabbikal husna. Ila surat Qisas kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namuna kana yan merenugraha alal ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma
kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wallahu lam bimaradi wa damarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u fir'aun dijieun ku raja Firaun wa qaumuh wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh wa damarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israel mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari makaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israel teh cicing di negara Mesir berikup wilayahna kaditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara nyimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua anu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan imankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung-tarungna heula lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang mimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses urang kakarak mah asupan ka lembur balik magaan ngaji hiji dua bae ge haju bae lah budak magaan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sejieun aing mah aing ngariung ngajak nu mana bingung nu hitut bae nyaho sorangan kumamun maeng seretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh aduh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajan mah nu deukeut ditu Ustaz ke mana? Ngojek, ngojek. Tuh kagak gitu ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imam magaan ngaji aya 10 20. Angel amat ieu kakajian imam, angel amat ka kalau beli mobil. Negara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka. Lah ondok aing jadikeun yayasan ya geus lah lain ka Allah kajeun ngomong Allah-Allahan lain
ente cenah ieu mah ngan saukur sistem lah bela diri lain deuk Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang hayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasantren salak jadi ka Allah keun henteu deui kumaha eta lah cenah ge ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan tekad hatena duniawi kumaha lamun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus kan aya teh eueuh cenah eueuh isem tuh aya bae ji dua mah bukan kitu batu jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan haji hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana amil jurumiyah sorof duh urang keur leutik kene hebat coba yayasan kuari yayasan kuari mah tanya ke orang ge ajak ngomong I love you say berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungna kos gitu jurusan wali Allah pasantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ngejare di bener tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan mamarengkol sing tarungsep saki ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu mah keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng tibetik wiridan ceng cek Allah cok diangkat ku yang sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah ki wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuridu an namunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir inggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji di antara kaum Bani Israel itu orang enan sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus bae teureun-eureun orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab.